Aya naon mang? Aya naon? Aya tamu. Aya tamu. Orek milu sok rek milu maka daya gawat rek ka mana tuh raribut lin teh tadi milu teh meureun dibonceng teh tadi aya ngahalang-halang wae rusuh. Aya tamu. Ah sok rek milu mana? Astagfirullah. Naik. Lain rek milu aya tamu nu rek digawe. Oh rek milu ka awewe hayo geus kolot-kolot atuh rek ka awewe kumaha eta teh cenah? Astagfirullah. Ya cik sing bener heula atuh rek ka mana rek milu teh rek naon? Lain rek milu aya tamu rek digawe. Sok rek milu mah rek ka awewe nu mana tuh? Kas payu wae. Rek ka awewe, yuk. Aya tamu rek masang listrik. Nah ka. Aya rek masang listrik aya tamu. Oh, kan iya ka awewe cantik. Wah, sok ora diantar na kunaon. Lain itu aya tamu itu. Sok rek milu mah, Milu lain rek milu itu nak kudu disuguhan itu tamu. Sok rek nya sok teu kudu ieu, sok rek milu mah. Moa ya itu tamu, aya tamu rek digawe itu masang listrik. Oh rek milu ke awewe nya kan cantik di mana ya awewe cantik atuh aing. Aya deh aing. Rek di bala mana di handapna we. Astagfirullah. Ayo lah ku aing dianteurna aku naon. Awewe cantik, hayu lah. Lain awewe itu aya tamu. Sok rek milu mah ke rek diselah heula nya ku urang nya. Ke rek milu. Kayu atuh rek milu mah. Lain itu. Dorong heula teh hirup dorong heula motorna. Moa itu piap itu tamu rek digawe. Yo rek milu. Moa Lain rek milu pan ka awewe kalahane. Aya tamu rek digawe. Sok rek milu mah gawe tamu kunaon. Sok rek milu arek mah. Astagfirullah. Ayo rek milu. Nah kumaha teteh? Itu udah kudu disuguhan atuh itu. Itu sok lah asup ka dia masuk asup sok milu sok. Nah kumaha teteh? Teh suku eta. Itu tamu itu hiap paehan botol itu. Sok lah rusuh lah. Padahal itu injor ka itu